Oh, Sampurasun Kang. Sampurasun. Nuju naon Kang? Iya, ada mah awuk Awuk. Mohon. Awuk teh naon? Awuk teh dan tina awuk beras Katuangan Sunda. Ya, ada. Katuangan Sunda. Ieu teh didamel tina naon Kang? Tina beras Beras. Oh, tipung beras gitu. Kangge gula. Oh. Lur tah ieu ya katuangan Sunda dina haseupan ya, ieu ngeunamina awuk. Ai awuk singkatan naon? Awuk teh Satos kieu teras di kumaha Kang? dibungkus Oh, disepan. Oh, iya paranti nyepana. Sok kurang tinggal kumaha tah. Oh, iya lur. Nyepan awuk. Siap. Alat kukusna oh ditutupannya. Talur ieu salah sahiji katuangan khas Sunda nu tos dihilapkeun. Namina awuk. Awuk didamelna tina tipung beas, tipung beas. Ras di amisannya ku gula beureum. Aren, wow gula kawung nya. Gula kawung asli lur. Sok tah upami hoyong Kang, ieu teh kadah ka mana ya milarianana Kang? Ieu teh panjau nya. Lami kinten-kinten Kang dikukus di ayeuna di sepana 20 menit Oh, 20 menit atas 20 menit. Nah, ieu lur, peran tinggal ya. Ait. Gila tah ieu lur nu ngaran awuk teh. Amisnya Kang ya. Amis dijamin. Kang lamun hoyong nu kieu ka mana Kang? Di jalan ieu parapatan Pabuaran caket chicken ieu kadapati caket ieu Cukur Asgar. Oh, Cukur Asgar. Talur kitu nya. Di dieu sadia katuangan khas Sunda. Congcolot awuk. Bisa paket sacongcolot kieu Kang kinten-kinten sabaraha pangaosna Kang? Ieu mah nu alit pamiasa ieu teh pamiasa seperti 80 kan. 80. Oke. 50 we 50. Pangaos kajangkau nya. Kajangkau lah mira. Kajangkau. Pasti. Nah, kitu lur, mangga lur geralinggih ka dieu.